siap sadayana atos nami singkuring lumajang kanu bade ngawur khususna satu acan panganten ngawitan ngawur tekenging sawerna waka diawurkeun jantan kedah dikawitan heula ku panganten tos panganten ngawur nembe sawer anu yang sanesna diawurkeun semoga kekersana Bapak Seproy diaturana kangge pandu sawer panganten. Tiup Pak, tiup. Kangge ibu saatosna panganten lajeng kapelaminan nembe pangikon sawerna diawurkeun nya mohon. Alhamdulillah wargi-wargi sadayana dan di pasina pasina jadi sesama supaya laksana kawin pun tipu ka tambang bias laksana ka tidurnya batu turun kesik naik kalapak pamahudana sanra turun neng yuni naik sama pamahudana pergi kamu dia ya saleh penganten anu mulungan anak ayah dibatasi umur 15 tahun kahanap 15 tahun kahanap mulung salerna kurang langsung banyak langsung Pak sawerna kita tadi buruan terus ngantosan wae 2 jam cenah ngawur-ngawurna sawer oke Kak keluargana di pihak panganten pamagetna di pihak panganten istrina siap saweran ya kurang kabitane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainat kuma fil khair. Pasti orang ngelung sing digolongkeun ka rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Pasti ricu ya, ricu ya. Ditunjang dilojong ku kanyaan, ku cinta, ku welas asihna ti kedua belah pihak. Nang teh asal teh mah hayang Pak Seproy ulah lilatin. Ya. Kakak dipaten pakai retek. Cakep. Kakak dipaten pakai retek. Cakep. Boleh kapiting salawean. Pamanten geus gara retek. Sabang teh penting. Kemarin muka pakaian, sehari muka pakaian. Ya, kita nyebutkan ki, kuasa pelayan. Dasaran. Tadi batayan atosnya, simpulna beas, punya awur-awurna itu teh. Mudah-mudahan sing jadi sodako, ya sing berat Tuhan. Kasepnya sing berat Tuhan. Kita teh beas deh. Terus tu tadi muncul dari komentari. Neng, ampunnya para jemaah amit bade nyawer geus hidup ginanjaran bagja tepung rabi jatuh rami mukalah marang gancik dina salubari jimatna munggulas asih antara hidup dua
pejuang saweran teh sabaran ya mah. Siap-siap di saweran. Siap-siap mana we.